Wah, buat bung. Wah, baraya, ayo explore teh, ayo. Yo, orang aya di tengah leuweung barayanya keur eksplorasi sungai. Ieu teh tembusna teh nanti bakal ka Wahangan Cilumut tamuarana teh huluna teh di dieu baraya di leuweung atanapi disebut teh Gunung Lemo kitunya gunung anu masih geledegan keneh kaituna aya leuweung alam eta teh nya tempat panyumputan gerombolan baheula banyak flora jeung fauna langka di dia baraya jigana teh naonnya disebut cagar alam da teuing wallahu alam cuman emang masih lestari ya teh masih keneh terjaga encan di jamah ku manusia baraya heuh teu sehingga wahangan oge herang ngagenclang baraya ieu mah sumber mata airna mantap ayo rek kumaha turun lagi tah ieu duaan jeung Kang Uday ieu explorer mau naon itu jarana teh Uday bebekalan sabang saning lah pokoknya mah pandek explore orang teh suarta skill baraya ayo explore teh ayo tarang baga itu gitu baraya explore teh ayo jere aduh jere euy kala luhureun kanyut iya nu kabasahan mah teh alus teuing teh ya aduh teuing baseuh da tutupkeun heula terus gitulah apa nama mata kudu hati-hati lah jelajah kieu mah komo ieu kamera aduh lain kamera anti air panan urang mah beda kapai jawe cai cobaan teu mau tasong geuna keneh mapai cai udah tetangga jerona sakieu raya aya nu deet deui kitu nya herang pisan ieu loba-lobaan teh nya banyak bro mamang euy baraya aya kemang bodas kieu tuh kemang naon nya di alam tah kenapa teu bunga naon baraya ieu jelas teu pohon-pohon gitu wah kebon di dia mah tangkal jadi ke sorangan gitunya tangkal alam baraya berarti tanda itu telem deui aduh iya Pak panjang ya mah urang rek mah sisi